geus geulis tacan si urang. Gelisah pisan si Put, nungguan saha tadi. Urang geus teu sabar, ka mananya. Emang nungguan saha sih? Ojoy, karak tukap di kota. Oh. Ih, nah maneh siga nu kesel kitu? Teu. Cemburu ya, karena sekarang masih jomblo. Kasian. Naon sih? Makana boga kabogoh, meh ngarasain kangen. Ngaledek maneh mah Put. Tuda diajak ngobrol teh sinis kitu. Sinis kumaha biasa wae. Iya, urang geus geulis tak encan. Geus. Widih, Jakartaan euy. Kade Bob, ulah deket-deket. Oh, nyane can isolasi yo. Tenang Bob, tenang Jeng. Harap tenang semua isi dunia. Aing ka dieu rek naratir nyararane. Mantep atuh, ngopi-ngopi. Heuh Joy, aya yang ucap yo. Gampang diatur. Jangan kayak orang susah. Nyane tumben karek datang ka dieu. Teu langsung apel geuning. Heuh Joy, tadi aing ngira si Putri jeung si Amoy di pinggir jalan. Sigana mah kenungguan nyane. Oh, now sulit dipercaya tapi itu kenyataannya. Tapi inilah Ojoy, cowok tampan semua wanita pengen berdekatan. Wah, Sik sia. Nyai geus putus yo jeung si Putri. Diputuskan. Oh. Jaga mulutmu Jeng. Itu bukan fakta. Lalu Buktinya? Kalemblay, aing dilema yeuh. Kamari aing rek balik na mobil, aing kenalan anyar. gok men. Gok. Jeung aing atuh. Ngeunah yeuh. Kabarna. Bau-bau awewe. Korek, mau dibere. Sigana aya ancang-ancang, rek mutuskeun si Putri. Tahu aja nyane Jeng, kumaha kira-kirana? Ngaranna saha Joy? Awena budak endi? Adinda Cantika. Wajahnya cantik, bodinya bohai, matanya lentik. Itunya bikin ngat. Alah sia, kadenya nih karunya kasih Putrina parah. Budak geus bager, panya teh hubungan teh geus lila. Nyaonya nih, rek ditinggalkeun kitu bae. Lamun daekeun mah, kajeun si Putrina jeung aing. Oh, jangan panggil Ojoy kalau belum mencoba. Ditolak, tak pernah nangis darah. Da aing mah, lalaki nu pantang menyerah. Wah. Jeng, sigana budak keur boga inceran ho. Heeh, aing apa budak ieu mah? Mun keur bunga, pasti hayang naon bae ge dibere. Woi, ngapain nyerane? Bisik-bisik. Tuh Joy, aing hayang ngopi tadi. Heeh, aing lapar Joy. Oke Bob. Coba langkahkan kaki ke depan sedikit. Beliin kopi yang agak kental dikit. Mangcut Joy. Mak, gawat atuh. Tah, Teh Sandi suruh gerak kawin ih. Tong kitu nurulkeun we si Sandi mah kakak gawe heula. Bari nage leutik kene ulah sok atuh teh bobogohan can wayah. Mak, Nurul teh geus dibawa ka Ima Apepeng. Kolotna Apepeng bisa tuju ka Nurul. Nah sih Teh Sandi tiis pisan ka lalaki mau jadi esda. Nurul suruh saha maneh geus diajar bobogohan. Zaman ayeuna mah lamun erek hajat ulah padu hajat bae. Kudu boga. Atuh tah, Teh Sandi gawe ari gajina dikamanakeun. Geus bae dia injem jeung modal kawin Nurul. Tong kitu maneh Nurul, lanceuk maneh nu gawe capek duit mah dipake bae. Teh, gawat geura. Nean ka bogoh, keheul jadina. Sok atuh ayeuna mah bisa rek nurut teh heula teu nanaha. Nurul, geus maneh rek naon bobogohan. Ke tungguan heula lanceuk maneh. Gawe ge can bisa. Lanceuk maneh mah teu centil kos maneh. Ma, Teh, ari Nurul teh anak emak lain. Naha asa pilih kasih.
Nurul ge ka ditu ka dieu. Tah maneh teteh nu nyieun masalah. Maneh rek hitung-hitungan ka Adi. Geus sabaraha ayeuna duit teteh nu tos didahar ku Nurul. Nurul, tong kitu maneh. Nur, maneh naha sih ka teteh? Teteh salah naon sih? Nipak Nur. Tingali si emak. Mun teteh teu gawe rek saha nu mikir. Maneh teu sedih, si emak ka sawah bae unggal poe. Naha sih Nurul bae nu disalahkeuna. Bener cek batur, ari nu ngaranna duit eueuh dulur. Dulur teh ka jamana, kana duitna mah teu. Nurul! Tos mak, sigana si Nurul teu aya masalah jeung kabogohna. Punten, bade nu maros. Mohon mangga. Upami alamatnya di mananya, Oh, eta di dinya. Oh, makasih ya bro ya, udah melancarkan jalan cerita cinta aing. Jalan cerita cinta. Mun aing bade ketemuan ya. Doakeun doh, maka sukses. Geula, ngomong-ngomongnya naik ka saha? Bade ka Neng Adinda, Oh, jadinya naik ketemuan jeung adi aing. Waduh, gawat dong. Si Alan cekna. Nyana boga naon hayang ka adi aing? Tapi setuju kan amun aing ka Neng Adinda? Yo, Waduh, naon eta? hayang teu. Oh, siap. Yo, nu kieu aing satuju. Siap, Tuh, budakna di ditu. Oh, mun. Pasti kenungguan aing lah, Geula. Ngarannya nae saha? Ojoy, cowok paling tampan samuncang ngela. Bobby, Ayo naon put? urang ek nanya, Ojoy beneran pulang teh sih? Geuning teu nyamper ka rumahnya. Duh, karunya ya si Putri. Pasti si Ojoy keur apel ya jeung nu anyar. Teuing euy put. Can panggih, urang ge karek keluar. Oh, nyantos atuh. Lamun pendak wartosanya Putri ngantosan dirompok. Siap Tuan Putri. Ayeuna maneh rek ka mana? Rek neangan si Jangjeng. Boh, kabeneran. Pangwartoskeun ka si Jangjeng aya salam ti si Amoy. Waduh, lu bener yo. Bener ih, titipkeun nya. Mangcut. Itu si Bobi ka diekeun. Geus gawat soal gawean. Kala tungguan. Bobi, gawat ka dieu. Geus di banyak ya, Bob. Ada aing ka dieu indit. Nanya deh Bob, jika nu karasel kitu. Teu nana. Aing karesel bae ku si Jangjeng. Aing ka dieu mena indit. Tenang, pan aya aing. Nyane teu kadeuleu aing hareup nyane. Nyana ge teu kajelas sugan aing karak datang. Silau sugan dengan ketampanan aing. Gelo anjing. Sik, siama. Oke Joy, kamari aing panggil si Putri. Bob, Mon. Ngopi atau ngopi? Moli ya, moli. Nya kadenge teu sih aing ngomong. Emang nah si Putrina? Oi, nyampe ayeuna teu ulin-ulin ka imahna pedah naha.
Enggeus, tenang bae. Dan geus WA. Hari geus nga-WA nah nanyakeun ka aing. Bob, nenek ulah pipiran urusan aing. Dalai urusan nyane. Lain kitu Joy, aing mah ada kata latahan. Maknya aing teu nyampeikeun. Oh. Dan geus ngadenge. Tong emosi Joy, sing paling babetkeun. Nyane wawanian. Ngawabetkeun aing. Bob. Tadi aing panggil di si Dinda. Asli, kalau teu bager. Lanjutna bager. Semuanya pisan ka aing. Bener piling aing. Asli, keluargana tujuh pisan ke aing. Ketiga keluarga si Putri, karaku kabeh. Terus si Putrina rek kandikeun. Gampang eta mah. Tong kitu nya Joy, si Putri ge boga perasaan. Sok ngomongan aing. Nanya teletik keneh, mau nyono naon. Mangkat meuli kopi. Jik. Jago, pernaon duaan be di dieu. Tumben si Putri teh di dieu. Je, kadarieu teh mau baso boh naon? Boke ce. Numpang niis ce di dieu. Karunya kata Sandi ih. Gosip, gosip naon moy? Nah, atusan, mengisi ganus tadi kitu wajahna. Teu naon ce. Mun teu disuruh kawin, pas saya jeung si Nurul. Parah ce, Pir. Ayeuna mah si Nurul ngamuk minta kawin. Antepkeun san, maneh tidak lain bagewak neangan ka Bogoh. Era kasih Juned. Geus tina naha maneh jadi minantu urang. Naon sih ce? Bener san, neangan jodoh jauh-jauh teh geus be kan deket. Tah jadikeun ka Ajunet nya ce. Asa naha meureun urang. Batur sakola jadi lanceuk ipar. Ke atuh rek ngabarasa mah tungguan di dieu. Urang rek incik sorangan sakalian ganti baju. Jika itu sorangan, saya mau panggil si Putri untuk bawa ka dieu nya. Jika itu sorangan, sugan panggil jodoh. Amin. Ngajalankeun motor teh lalaunan, da itu di gang, lain jalan raya. Galak amat jadi awewe. Telabu tenah bae ge. Telabu sih telabu. Tuh bahasa orang 4 bungkus, murah ke sawah. Sabaraha sih hargana? Yo, kurang ganti. Sabaraha deh. Maneh pikir sagalana bisa dianggeuskeun ku duit. Ya terus kumaha? Emang harga bakso sabaraha sih? Yo, kurang ganti ya. Emangnya zaman nu gelo kudunya mah tara boga etika. Neng, jaga ucapanmu ya. Udah bagus saya ganti. Tapi kamu marah nggak jelas. Maunya apa sih? Non hesena sih minta hampura. Keur naon? Kok bisa ya di dia sareng Teh Sandi? Tahu tuh Neng, Neng kenal sama dia. Jadi cewek ngeselin amat sih. Oh, ieu teh kabogoh maneh put. Da ikan kanu kos kieu. Lalaki teh boga sopan santun di bogohan. Ih, naon sih Teh Sandi? Kamana wae ning karaka tingali. Sialan. Panggil dia si Putri. Atuh ieu mah telat kasih dinana. Halah, gara-gara aweng tadi sih. Brengsek.